asal urang arah kadinya Allah selalu mere bae. Urang keyeng hayang ngaji nahu bisa bae maca. Urang keyeng hayang ngaji bilaga bisa bae nyaho bae ka muqtadul hal. Keyeng urang teh ngaji fikih fatul muin wudu salat marapih. Kekeyengan urang keyeng hayang belajar politik atuh engke jadi PAC bae mah bisa. Ayo gerage. Urang keyeng ieu teh jadi PNS sekali gagal, dua kali gagal, 3 kali mah bisa bae. Sok gerage kakeyengan urang keyeng hayang ka Allah didelekeun ieu ku Allah datang ka mana sia mujahadana, datang ka mana sia riyadhana. Ternyata urang bebeneran dibere ku Allah. Mer perjalanan nama datangkan mer gitu emang kumaha. Ketika orang menyendiri zikir ka Gusti Allah dibarengan ku tafakur ku urang emang eueuh gangguan bakal jasa aya gangguan